Oh, motor kalian mah kehalangan ku ieu. Saya ka mana wae kalian turun dapat makan. Ya ya. Bulut upan kayaknya. Ada hasil. Assalamualaikum. Oh, kalah tahan mang. Pergawis ngajawab salam rek panjang rek pendek pangger wajib. Cing resep nu panjang resep nu ponok. Ibu resep nu panjang resep nu ponok. Anu ngora kene resep nu panjang. Jeung ini mah rek ponok rek panjang aing mah beuki. Sapari resep nu panjang urang sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal zawjain wa khalaqas saqalain wa bil khusus ka panganten. Mana pengantinnya itu gitu? Hah? Nah, biasa nama sok didiukeun mah jadi genah mau matahan teh. Ari abdi di dieu di patahan di kamar mah licin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wajid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala bi muhkam kitabihi azizul karim wa huwa asdaqul qailin wa huwa Qur'anul azim. Tabarukan wa tamasukan bidzikri. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa surasa wa ruba. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sahibu sa'ah pangersa pengatur waktu peminta acara nu kalintang ku jisim kuring dipihormat. Sahibul fadilah para alimil ulama, para juama, para kiai, para santri, ustad dua ustadah. Sahibul wilayah bapak aparatur pemerintah anu alhamdulillah sekaligus dihadiri ku Bapak Lurah sami ku jisim kuring dipihormat. Sahibul bait wa sahibul hajat pangersa sate Kang Mansur abdi mah apalah pan babah Kang Mansur sakeluargi sami ku jisim kuring dipihormat. Anjeunna dina ieu saah sejang ngayakeun syukuran sekaligus ta'diman wa takriman
karena maulid Nabi. Mudah-mudahan harta demi harta, tanaga kurung emutanana anu dicurahkeun dina ieu danget mugia besi ngahasilkeun syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tur mudah-mudahan sadaya hajat-hajatna Kang Mangsur sing aya dina ijabahna Allah Subhanahu wa taala. Atuh sareng mudah-mudahan urang geus sami nu sami hadir mugia hajat-hajat urang mesing dikabul ku Allah. Anu gede hutang mesing kabayar, anu teu boga hutang ulah ari kudu boga hutang mah sing tambih-tambih meuli rezeki nu halal tul barokah. Kedua mempelai mudah-mudahan rumah tanggana sing sakinah mawadah warahmah, hasil keturunan soleh solehah, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ngajudulan ieu pengajian isim kuring moal langsung masalah perstikahan. Namun rek ngajudulan ieu pangaosan teh abdi teh makhluk sakitu we. Naon cenah abdi teh judulna teh? Abdi teh makhluk. Naon make dijudulan? Jawabanana mah kahiji supaya ieu ngaji ganjang kaharti. Nu kadua nama bisi aya nu balik can angeus ari kitu mah pan menang-menang judul mantap teh. Abdi teh makhluk. Lamun bahasa Arabna anak makhlukun, abdi teh makhluk. Lamun urang apal yen abdi teh makhluk, rab kana badan red ka jamaah sadayana abdi makhluk berarti bapak sadayana ge makhluk. Bahasana mun ka abdi ma anak makhlukun, lamun kahadirin sadaya nama antum makhlukuna. Ari kalimah makhlukun lamun cek bahasa santri segatna nate isi makul, hartina makhlukun teh anu didamel. Jadi urang teh anu di damel. Urang ngaji ngarti heula, urang rajin seuring ngaji teh nyengir bari mikir. Lamun urang makhluk berarti aya kholik. Saha kholik? Kholik teh nu ngadamel Allah Subhanahu wa taala. Matak lamun kalimah makhlukun erek dikias ngan kiasna kudu kias sibai ulah kias Nusantara. Sememeh mincak kana isim maf'ul pasti kana isim fa'il heula. Sok geura urang latihan nias pupurieun masantren henteu atuh baheula teh gun. Kholaqa luku kholqon pahuwa kholikun wadaka mahlukun. Ci kholikun heula mahlukun heula. Kholikun heula berarti samemeh urang teh aya heula Allah Subhanahu wa taala. Contoh sabab saur qaidah al qawaid la tabduh ila bitamsil. Nyin hiji qawaid moal kaharti lamun teu make contoh. Mata kurang contohan heula. Di dieu aya kurang nyieun perah bedog. Aya. Sahana mina? Wadais. Hah? Kades. Bapak gabah ke kades sebut perah bedog nyieun perah bedog. Akidais. Saha? Oh, akidais. Resepkeun museup kidais teh. Akidais purah nyieun perah bedog. Pangkatna akidais kholik purah nyieun perah bedog. Perah bedog disebutna makhluk anu didamel. Kidais pangkatna kholik berarti perah bedog pangkatna makhluk.
lamun dina segi pantas, segi kasep, segi gaya, kasep keneh akidais, kasep keneh perah bedog. Sok jujur. Kidais. Dina segi gaya, dina segi pantas, dina segi sagalana, apakah kasep keneh akidais atau kasep keneh perah bedog? Ci ibu-ibu sok jujur mah. Alus keneh perah bedog, alus keneh kidais, jo. Alus keneh aki dais. Anu nyebut alus keneh perah bedog sentimen kaki dais. Kembalikan ke urang teh makhluk damelan Allah. Allah teh Khalik sang pencipta. Berarti urang jeung Allah teu aya kapantesan urang lamun dibandingkeun jeung Allah. Da perah bedog ge alus keneh kidais daripada perah bedog. Sok aya geuning jelema kieu ari benteluk-bentelukna mah euy mirip cenah kami nyieun teh. Teu teh goblok teu amok jelema teh. Urang lamun dibandingkeun jeung Allah teu aya nanaonan. Da perah bedog jeung akidais ge teu aya mirip. Sugan aya mirip kitu teh. Ceuk urang ceuk nu teu aya hate amek akidais. Teu. Ngan ari gugun mah piraku ka aki mungkin nyebut kalau cenah perah bedog. Meureun kawalat. Segiga alus kena akidais. Lamun dina segi gagah keneh akidais, gagah keneh perah bedog. Akidais. Gagah keneh akidais. Nah make kitu lamun kidais sanggup betul. Ini naon itu? Ngarieu kieu. Wah efek panganten geus ka kamari. Lamun akidais nangung kuateun 50 kilo, cing perah bedog kuateun moal nangung 5 kilo. Moal. Lamun kidais kuat nangung 30 kilo, ci lamun perah bedog kuateun moal ngangkatkeun benda 3 on. Moal naon make kitu sabab perah bedog teu aya kakuatan lamun teu diulangkeun ku Khalik man dais. Kembalikeun deui kana diri urang. Urang teh kakuatan teu boga kakuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu. Makhluk tanpa bergerak moal gerak lamun teu aya nu ngagerakeun. Perah bedog, perah pacul, sami muka poe, ka ibun, ka hujanan, ka panasan, bisaeun teu perah bedog ngolosot ka dapur. Nah makin teu sabab teu aya kakuatan tanpa digerakkeun ku Sang Khalik. Urang ge lamun urang teu dibere kakuatan ku Allah, dicagerkeun, dibageurkeun, digeringkeun, dicagerkeun, itu kehendak Allah. Urang moal bisa. Contoh corona. Corona aya atau henteu aya. Da corona makhluk Allah, urang ge makhluk Allah. Corona makhluk Allah. Corona moal daekeun nyebar ka urang lamun ku Allah teu diperintah. Corona moal daekeun ka urang tiba lamun ku Allah teu diparentah. Da itu ge sami makhluk Allah, teu aya kabere kakuatan mah ku Allah moal daekeun. Urang makhluk Allah, corona makhluk Allah. Ceuk Allah teu meunang sia nyerang urang kadupana aman. Komo urang Tegal Puncak mah moal, ceuk Allah atuh moal terjadi. Sieuneun dioyon. Moal tanpa digerakkeun ku Allah. Kusabab corona makhluk Allah, urang makhluk Allah,
ketika bertabrakan urang tong sieun ku corona kudu sieun ku naon sieun teh kudu ku Allah Subhanahu wa taala. Jagalah jarak sok sanajan jarakna dijaga cek Allah kudu tiba wae tapi ku urang perlu dipatuhi pakailah masker pakai itu kawas ibu itu halus teh sebelum makan cuci tangan emang ku agama ge dititah cuci tangan komo urang tasare makruh hukumna ketika tasare can cuci tangan langsung kana pisang teh makruh naon make gitu sabab ketika urang sare teu inget ieu leungeun teuing ka mana ulina oyo nu ngogosong ka dieu oyo nu kaharup kurang ditewakeun kana kadaharan tuluy diabableunkeun kana baham mangka itu kuman asup kana badan urang melalui tangan urang sabab naon teu kumaha heula cuci tangan anjuran agama dina agama diparentah cuci tangan sadaya program nu dibawa ku pemerintah itu teh sami aturan agama cek agama tutup mulut pakai masker agama tiba heula geus ditah dihijab abdi ngan teu ngarti dan cek Allah kudu tiba mah mulut ditutup gua asup kana ceuli jeung eta mulut ditutup gua asup tina bool daliang-liang keneh cek Allah kudu mah tiba anger we tiba tapi itu aturan kurang kudu dipake ngan abdi sok teu ngarti ka ibu-ibu teu ngarti beak hareup ari bahang di maskeran ditutup ari bujur sok ditenyokeun pan urang mah selaku lalaki nenyon bubulitian kitu beungeutna ditutupan ku masker tuluy bujurna katingali urang selaku kiai abdi selalu kiai bapak selalu lalaki nenyon kitu resep pakailah masker itu aturan ameh naon cenah bisi kaisap corona ari corona teh bahasa batur bahasa urangna nama kuman makhluk Allah corona makhluk Allah tapi abdi mah geus teu aneh jeung kuman mah da abdi mah digedekeun di pasantren sehari-hari hirupna jeung kuman jadi santri mah pantes botrok oge tapi bejana santri ku corona naon make kitu dijaga ku Allah da corona makhluk Allah cek Allah hei sia corona hei sia kuman mi HP eta santri tentara aing teu meunang ku sia diganggu cek kuman tenang otak santai ya kuman jeung santri teu daekeun naon make kitu gaulna sehari-hari geus jadi CS jeung kuman mah tingali santri mah di mana rek dahar kamana cenah oi balas rang sing horeng da urut sore kamari daharna namblek di kolong hayam geus kitu istilah langsung dibawa ka cai piceun aya najis seblok ku cai kenclong-kenclong langsung bawa deui ke tempat dahar geus kitu tingang ku sangu liwet anu panas istilah itu ieu langsung belum dahar kunaon make kitu abdi percaya cek naon cek ilmu medis itu teh naon kumu botrok pas di jero aya kuman abdi mah selaku santri ka dokter ngajawab kieu dokter kuman ge modar ku kejo panas tetap salamet sok sanajan sehari-hari jeung kuman matak cek saur Imam Ghazali teu ngarasa nikmatna hirup lamun urang teu ngalaman jadi santri jadi teu jadi santri teu pernah ngasaan nikmatna hirup hanya hal pokoknya mah teu jadi santri Republik Indonesia negara merdeka tapi moal kuat kemerdekaan mah jiga santri mah nyangu tengah peuting coba di mana lapar karek nyangu
Suruh senal babaturan di belum. Babaturan ari sia wayah kieu ngejok. Warung nutup sia teh. Deungeuna eueuh rek ka mana cicing sia teh tenang. Urang mah kumaha Allah we init ka empang guru. Untuk gitu, naon wae tengah peuting sakapangihna mangih jeung kebon batur atuh kacang batur. Pangih jeung hayam atuh hayam ditewak. Mawa menang menci tas ya pasakan. Di mana? Dah repes atuh mah badedengan aing teh. Merdeka sanu manehna we. Hubung dibaca halal jeung haram. Eta hudang keluang di abdi santri jam 8 koreksi banget goblok. Hubung dibaca. Nah kayak gitu emang jiwa santri gitu. Nujara di ulama, nujara di wali, tiba heula eta teh jadi santri heula. Logik naon santri kahirupana selalu gitu. Itu corona makhluk Allah, santri makhluk Allah, tapi santri bebas tina kuman sok sanajan jorok. Kunaon jawabanana? Sabab eta kuman makhluk Allah teu digerakkeun ku Allah. Ceuk kuman janji ka Gusti abdi mah moal rek ngaganggu santri, tapi abdi mah rek lewat belakang. Kapipir weh kana kulit, matak santri mah gegetret teh kana bujur. Kuman urang makhluk Allah itu ge makhluk Allah ciptaan Allah kabeh antara makhluk jeung kholiq ngabogaan hak jeung kewajiban tanggung jawab. Allah boga kewajiban keur makhluk atuh urang ge selaku makhluk boga kewajiban keur Allah. Allah ngabogaan hak di makhluk atuh makhluk ge bogaan hak di Allah. Hak Allah ada nu aya di urang ibadah. Hak urang nu wajib dipigawe, hak Allah nu wajib dipigawe ku urang ibadah. Hak urang nu kudu dipigawe ku Allah nyukupi pangabutuh sang abdi. Urang mah wajib teh hiji naon ibadah segitu. Allah nyungkupkeun pangabutuh sang abdi. Abdi teh butuh sholat benawan wajib sholat atuh kabeh pangabutuh dina sholat diayakeun ku Gusti Allah. Pakaianana sampingna termasuk sejadah kopiah itu kewajiban Allah ngayakeunana ngan urang sok mang-mang. Urang dina ibadah merlukeun kekuatan ku Allah geus disiapkeun jeung dahareunana. Ameh naon? Ameh boga kekuatan. Allah teh geus nyiapkeun naon kabutuh urang ku Allah geus disiapkeun. Da hak urang nu wajib dipigawe ku Allah. Mata urang mah teu kudu galau, teu kudu risau. Pedah berak mahal, dar jelema sing hareunang. Ngarepak antarang, waduh aing mah cenah euy. Kunaon kitu berak mahal. Kumaha cenah euy. Nah make kumahakeun bae sugan 1 juta sakarung, ari sapoe meunang 10 juta. Nyarek naon? Tuh di berak aing mah moal di berak sabab mahal berakna keun bae nu penting mah sarua we bebeunangan aja nu di berak. Da tiba heula ge MPK naon teh Korea naon aya ge cadu Korea teh heula. Istilah budak berak itu ieu baheula mah kitu ngising-isuk-isuk dina kamalir nyebar we teh kabeh. Weh pas panen teh hasil baheula mah kitu. Ayeuna da ayeuna mah loba pupuk, loba berak. Di berak sok senajan mahal tong gak naon tong hariwang keun bae da urang mah ditanggung jawab ku Allah. Tingali ku urang, talaah ku urang. Allah Subhanahu wa taala ka urang nyiptakeun makhlukna make beuteung. Barokah beuteung. Moal ge Allah teu nyiptakeun urang make beuteung lamun Allah teu sanggup ngeusianana. Allah ge maha ngarti lamun urang moal dibijilkeun jeung rezekina mangka moal make beuteung Allah teh dilampangkeun nyeun urang teh tulang hungkul. Nyiptakeun Allah teh urang make beuteung aya nu genut aya nu begang. Abdi mah ngejeuhna aya sakieu mah. Tuh.
aya nu kitu nu kieu bentuk beteung tapi ciptaan Allah tak Allah nyieun beteung berarti jeung rezekina sakumaha pidawa Allah tos jang dina Al-Qur'an wa ma min ghazabatin fil ardi illa 'alallahi rizquh. Allah ngalungsurkeun urang ngayakeun urang jeung rezekina sok sanajan jelemana tukang sare tukang cicing pengangguran anger ngising nama bakal aya bukuran. Jadi sok sanajan urang cicing teu boga gawe teu boga kasab jiga batur tong dipikiran nu penting mangising aya bukuran sakitu jang naon loba pare oge ari ngisingna bukuran mah si eta mah suahna laga ngan ngisingna bukuran isukan ge koang ieu jelema kitu asal urang mah naon aya kadaharanana diayakeun ku Allah jeung teuing jelemana ngedul itu iya cek Allah kudu beunghar mah beunghar we ari urang mah ala kadar dua diparentah ge naon ikhtiar doa sakitu ikhtiar neangan doa ngadoa rek melalui salat rek liar dina salat da dina Islam menanawan ge make doa urang keur salat sok dibaca warjukni mugi Gusti dirizkian gitu ngarizkian eta warjukni kana rezeki usaha hungkul tanpa doa moal barokah teh sombong jelema kitu teh ari kanu sombong Allah ge ijieun tuh Allah ge ijieun kanu sombong mah mata kurang doa jeung usaha kudu disajajarkeun ngadoa darderan aya usaha tara sarua teh jelema teh we ngadoa unggal peuting ya rojak mang urang ka pasar usaha euy najis dewe ka sia boga ya rojak jauh bejana duit ngegecelik di luhur para tuh kiai ge kiai angre model abdi teh keur ikhtiar ngadoana mah geus di keur salat kitu keur ikhtiar dalam untuk ka dieu mah boro-boro menang udud meureun panari ka dieu ngedang-dang we udud langsung dibere kopi langsung dibere can amplop cenah gitu ge ye ikhtiar teh dus geus siap bejana mah Coy, bejana teh jam saha nih yana ramlek ngadenge dibeunggeut-beunggeut kitu kiai geus datang ya trek euy can dibeunggeut berarti teh teh ikhtiar ya teh ikhtiar jeung doa kurang saimbangkeun ulah jelema hayo he ngadudua usaha teu ikhtiar cing kira-kira lamun aya jelema hayo he wiridan ya rojak alus goreng cek ke bapak hah abdi mah teu nyebut wani nyebutkeun goreng jeung tibatan ngomongkeun batur mah eta ge alus ikhtiar jeung doa saimbangkeun ngan di mana geus berjalan dua ikhtiar jeung doa ku urang langsung diayakeun diperjalankeun barengan lamun can kecape keneh ku sabar urang teh barengan jeung ku sabar ari sabar teh aya tungtungna tungtung sabar di mana teh sabar tungtung sabar di dieu model contoh aya budak pemudanya jangkungnya badag beujeuhna gede tangaga nampol batu di sisi buni sarua jeung dulang gomplang sakali teu masih keneh teu daekeun bejat gomplang dua kali teu bejat keneh tapi ka 20 kali batu anger teu regrog-regrog akhirna kumaha lelah eta lulus keur ngalamun gitu jol we aki-aki nya jangkung nya leutik lah di urang mah Mang Dais nyamperkeun kainya jang keur naon ujang abdi teh cenah keur nampol batu ki batu mana batu ieu ku abdi geus dibabuk 20 kali teu bejat-bejat kumaha cek eta aki-aki teh ya ka dieu cenah ku aki geura urang cobaan bah cek eta budak pemuda boro-boro aki-aki leumpang geus halang-halang kieu aing ge gagah keur gagah tangaga meujeunna gede 20 kali teu bejat-bejat komo deui abah urang cobaan we cenah ku aki ari kolot-kolot mah paribahasa legok tapak genteng kadek diilikan uratna ieu geuning uratna angkatkeun teh montirna teh godem di urang angkatkeun godemna teh jiga heureuy pletrok sakali geus bejat
jeprot 2 kali raget ta batu eta budak pemuda newak kana leungeun si abah disuhun ceuk eta budak pemuda abah boga kakuatan naon sepi angin sepi geni sepi naon ceuk ieu teh ka kieu ku abdi mah 20 kali tapi ka teregrog-regogna ari ku abah 2 kali tapi ka raget kieu batu kumaha cek si Aki lain ku kakuatan lain aing boga jampean tapi sia kurang sobar kumaha cenah Abah ieu teh batu teh kuduna maneh teh neungeul teh 22 kali maneh karek 20 ku Aki 2 kali langsung bejada 2 deui itu teh contoh naon contoh sabar. Jadi ketika orang ikhtiar sekali terhasil 2 kali terhasil 3 kali terhasil 4 kali ulah gantung diri tuluikeun ngadoa sarua ngadoa oge ulah gurung gusuh ulah hayang langsung dikabul ku Allah da 2 urang mah lain wali lain nabi barengan jeung sobar mimiti tahajud teh dikabul keneh 2 kali tahajud teh dikabul keneh 3 kali tahajud teh dikabul keneh langsungkeun lain ieu mah penting tuturubun salat kawas nueuh belana rampeolan geluk salat ayo he nyarojak hayang rezeki ningang isuk-isuk jual teh nu nagih geus ponong ningang isuk teh najis aing mah ningang penting deui teh mung ngalaksanakeun tahajud deui kunaon kitu dah teu ngarti gustina nya mah teh kateun ceda-ceda teh teu ngarti kumaha weh penting ka aing tahajud lain rezeki nu datang kalah nu nagih aing teh kaburu nyomput urang teh hayo we ya rojak barengan jeung sobar mimiti minta 1 juta penta 2 juta dengan kepenting deui penta 3 juta can dikabul keneh 4 juta tuluy kurang teh gedean ke Allah mere jalan ka urang tak urang malah kadar 2 ikhtiar jeung doa jeung ikhtiar kudu dibarengan jeung sobar lamun sobar teh dibarengan jeung sobar loba jelema frustasi belaan gantung diri bisa aya pemuda hayang kaja awewe saputing wirid dijampe teu masih keneh teu ngalieup-lieup 2 kali teu ngalieup tuluikeun lain bosenan maneh beungeut jiga kadal bosenan jampe tuluy wiridkeun nyata cenah teu boga jampena ieu dengekeun ku abdi dibere oh jampena Bismillahirrahmanirrahim nur minur buat teka cahaya teka mugyar teka welas teka asih ya kebadan awak indah da teh jampe sebul euy oh geura bisa ngomong jadi dia jampekeun nya tadi dia geus aya nu dibere saurang Mang Doni baheula teh jampe eta teh sebaru kumaha kudu boga abdi ge pamajikan ditiup ku eta baheula teh tapi ka ayeuna edan keneh oh can eling-eling gitu maksudnya lamun eling mah dia sadar goreng cenah geuning salat ieu teh tapi angrek kasep nyebutna tapi ka ngomong kamari mah kalau aku dulu tidak memilihmu pasti sekarang oh enggak lulus geus boga ngawang beneran aduh geus bosan walak-wakan deh. Jadi urang teh naon sobar ngadua sakali teu metu keneh ingang deui geus peuting teh peuting tadi aing teu metu ieu awewe teh anger keneh teu ngalieu bacakeun deui nu kadua ngan eta mah mandi kembang siapkeun cai ku urang teh teu sanaptu naon make kemang sanaptu mun urang modal narebo berarti saura 7 rupa siapkeun ku urang kemangna siapkeun kaca untung nu badag di mana wiridan ning hareup ka kiblat tuluy ku urang leungeun urang asupkeun kana cai anu make kemang teh pelongkeun beungeut urang kana naon kana kaca untung bacakeun minyak aing minyak watu kekecelakaan temu lawak paingan aing teu laku si horeng jiga bayawa doa jeung ikhtiar begitu jadi urang tong mamang da Allah anu tanggung jawab masalah rezeki jelema beunghar-beungharkeun teh ku Gusti Allah nah henteu kabeh dibeungharkeun lamun jelema beunghar kabeh di kadupana moal senang jelema teh
ku Allah teh supaya urang senang, supaya urang genah, mata ku Allah teh dibeungharkeun kabeh. Aya nu pakir, aya nu beunghar, lamun beunghar kabeh dah Kang Jaya dagang reksa nu meuli nya Kang. Lamun jelema beunghar kabeh. Teu tukang paneng bangkrut dijamin seminggu we. Ya, lamun jelema baleunghar kabeh. Tukang tani lamun jelema baleunghar kabeh di dieu reksa nu macul. Lamun eueuh nu macul reksa nu melak pare. Lamun eueuh nu melak pare, apakah jelema bisa dalahar? Moal secara syariat. Ngadeng-deng aya jelema balangsa, aya jelema beunghar mah. Balangsa kabeh di hiji kampung, moal mungkin balangsa kabeh di hiji kampung. Naon make kitu? Lamun ku Allah jelema ditakdirkeun kabeh balangsa rek mana nginum duit. Maka dientre-entre urang teh dibeda-beda ku Allah teh supaya naon? Supaya urang sarenang. Ku sabab dia takwa seimbang ya karena tukang tani teng-teng di sawahna, tukang bisnis teng-teng etana, tukang dagang teng-teng dadegangna. Kunaon ku sabab dimeretakeun ku Allah. Eta teh urang teh naon ikhtiar belecet itu ini sore ikhtiar. Ikhtiar eta ku Allah didamel ibadah. Naon make ibadah ada kewajiban makhluk malah kadar ibadah. Allah nu nanggung jawab. Ditanggung jawab ku Gusti Allah. Mata urang mah ikhtiar we hungkul. Logika urang mah logika urang di mana teu boga duit hese pasti beurang dahar. Logika urang tong make logika geura ku tauhid. Sing hade tauhidna ka Allah Subhanahu wa taala. Buktina geuninganan ulam oge ulam nu ngaringkuk ngalpoe montok we. Contoh ku urang cak-cak geura cak-cak ngalpoe bejana cak-cak ngalasimut. Eling gugun. Ya, dipikir gitu. Cak-cak mau ngalpoe torolong ka itu torolong ka dieu ngalpoe cicing dina dingding. Bejana prak-prakan ka sawah. Komo make ngalarang metuk cak-cak cicing we. Tapi cak-cak di ketika jero teh modal sarua kawas urang aya bukuran. Berarti eta cak-cak meunang kadaharan. Buktina da aya beuteungan. Deur teh ngising sarua ngagulutu. Kawas urang da Allah teh geus nyiapkeun rezekina eta silaru rek naon make amengan kana bangus cak-cak. Bada ba nyalam we kana cak-cak masuk tengah. Ameng kana bangus cak-cak. Ari ameng mah da emang kudu sopan urang. Model ka abdi kade nih HP ulah nyebut ajengan hideung kawalat maneh. Kumaha tuh kirang bodas. Deuh. Kajeng mah kudu make adab. Temun nyampak kiai ngeureuyang rana ulah nyebut bage ajengan ujungan nasehat kitu. Ngeunah da teh kawinna ge. Urang teh urang naon tingali ku urang cak-cak obong cicing tapi kunaon ku Allah deuteu we make aya we kadaharan nu nyampeurkeun jawabanana Allah nyiptakeun cak-cak make beuteung. Lamun Allah nyiptakeun makhluk make beuteung berarti wajib ngayakeun eusigna. Ta urang teh ikhtiar da ku Allah didamel ibadah. Sabab program Allah nyiptakeun urang mah ukur ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati Allah nyiptakeun makhluk jin jeung manusia illa liya'budun. Angin akibat tina penciptaan makhluk nu ngaran jin jeung manusia ibadah ka Allah. Urang mah ibadah sakitu. Gotong mikiran berakeun bae. Abdi macan pernah da mikiran berak. Sugan 100 juta we kanya sakarung. Naon? Maka ya henteu deh. Kira sabodo teuy. Tapi pare teu eleh ku karek dua patok mah. Teu. Tah matak museup teh ngapoe da pikiranna uing mah. Maneh pimilueun kos uing geus sesenangan gitu. Deh. Abdi mah teh yang mikiran. Nu penting mah waktu dahar aya sangu gitu. Komo ayeuna loba santri. Beh, naon pikiran beas. Unggal datang unggal mawa geura. Teu, mal datang unggal mawa, matak boga pare teh sok dijual sekalian meuli udud. Yo da teu bagja unggal bulan atuh kiai ge aya surutna. Geunah so teh bulan ayeuna ta ayeuna mulai nyurinang deui euy geurah rajat.
Itu kayak itu nang ikhtiar jeung doa urang balecet isuk-isuk anu ka sawah nu ka kebon nu ka ladang teteh ku Allah didamel ibadah. Selama urang cicing di sawah ku Allah dicatat jeung ibadah lamun seuk niatna urang rek ibadah. Bapak rek ka sawah aing mah wah ngagidik sote ka sawah ieu mah rek ibadah we nungguan salat lohor. Balecet ka sawah maka selama di sawah diganyar ku Allah. Oh sok ngaraniatan gitu. Tara bongan saha kamari mulut tengonang mun manang mah kuing di bejaan kudu geus jadi ganyaran ti kamari. Urang teh ibadah belecet teh ini niat cek urang abdi mah Gusti dina hate teh ngadigdig ka sawah rek nungguan adan lohor. Ngan ketika lamun urang rek ibadah teh keuleuh teh adan balik lain ngopi maneh mah. Ieu mah keluang di abdi jeung mah teu ceuk ka mana Mang? Rek ka sawah rek naon ibadah jumponan kewajiban nafkah salaki jaka naon jang anak jeung pamajikan. Belecet teh ngaduluk kitu teh keuleuh teh adan cenah euy cek bogana teh ngabring teh ka sawah. Nanti kan kada galengan bari nu bogana teh ngajingjing termos ngaropi we gini. Geus kitu teh dungdang teh kena cenah ditamahan di ku aing 20.000 sia. Sanggeuskeun teh ka sore jegur deui goblok. Jadi urang teh ibadah, bentuk ibadah bermacam-macam. Jangan lupa kalau kau tonton, subscribe, like, and share.